Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samsa wal qamara bihusban. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul hannan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila jami'i khalqi mina insi wal jan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi manabi'il ulumi wa irfan. Salata wa salam ang daimaini mutalasimaini ila yaumi mizan. Amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah imtisali awamirihi wa tinabi nawahihi wa ma'asi wa tubian. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayataini famahawna ayatal lail. Wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu fadlam mir rabbikum walita'lamu adadas sinina wal hisab. Wa kulla shay'in fassalnahu tafsila. Wa kulla insanin aljamnahu ta'irahu fi unuqih. Wa nukhriju lahu yauma qiyamati kitaban yalqahu mansura. Iqra kitabak kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Shadaqallahul adzim. Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 12 dugikeun ka ayat 14. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna samsa wa qamara la ayatani la yang kasifani limauti ahadin aw liwiladati ahadin fa idza ra'aytumuhuma fasallu fakabiru wa tasaddaqu. Al hadis. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kumandang takbir ngakbarkeun Allah Subhanahu wa taala karena melaksanakan perintah Rasul sebagaimana dina hadis tadi bahwa suatu saat di zaman Rasul terjadi dikantunkeun ku janten murang kalihna nyaeta Sayyid Ibrahim. Kantos lami ti harita terjadi gerhana sehingga muncul isu jeung opini baik di internal umat Islam, para sahabat oge di luar bahwa gerhana teh kusabab maotna pimpinan putra-putrana pimpinan nyaeta Sayyid Ibrahim. Anu akhirna ku Rasul terjadi diluruskeun eta cariosan eta opini dengan hadis anu tadi didugikeun manana wallahu alam wa rasuluhu bimuradi. Sesungguhnya matahari jeung bulan henteu gerhana karena mautna seseorang atawa karena lahirna seseorang. Tapi eta gerhana matahari teh bagian tina ayat-ayat Allah. Bagian hal-hal anu kudu dibaca
karena sebagai ayat. Kusabab kitu di mana aranjeun ningali karena terjadi gerhana matahari atanapi bulan. Pakabiru sok geura talalakbir aranjeun kabeh. Terus geura sarolat maraneh kabeh jeung geura sarodakoh maraneh kabeh. Nah, takbir eta sebagai realisasi ngalaksanakeun perintah Rasul nu tadi. Karena memang bahwa matahari jeung bulan sebagai ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan geus bisa dihitung. Karena cek surat Ar-Rahman was-samsu wa qamaru bihusban. Tanapi cek surat nu sanesna hisbanan sebagai hitungan. Anu ngakibatkeun terjadina beurang jeung peuting kulantaran keteraturan panan poe tersebut. Mana di antawisna bacaeun ayat mun ayeuna dina garis edar ngan ukur sagaris, maka perlu diemut ku urang sadayana bahwa suatu saat lain ngan ukur sagaris tapi bakal diaradu. Bakal digulung ku Allah Subhanahu wa taala ida samsu kuwiraj. Bentang-bentang nu aya bakal maruragan cek kacamata manusia. Karena urang cicing di bumi ketika daratangna eta bentang-bentang neumrag bumi katingalina ku jami seolah-olah maruragan. Pada kacamata di planet-planet mah eta teh diaradu. Nu tangtosna standar gravitasi jeung aturan rububiyah Allah di alam ieu geus robah. Nu tadina aya ketetapan gravitasi anu anger tantuna bakal leungit. Baroraah kulobana nu robah. Saeutik oge robah bulan jeung panan poe tangtuna geus bakal mere pangaruh anu dahsyat ka ieu bumi. Tak wajar kaituna wa ida biharu fujirat. Laut seolah-olah tamplok. Padahal mah cek ilmiah secara tarik menarik nanya eta gravitasi. Di saat eta para hadirin wa hadirat sadayana saha anu bade ngumumkeun, saha anu bade video, saha anu bade ngaberitakeun. Sabab barorah bisa berita apanan satelitna ge leuwih ti heula hancur. Apanan towerna oge leuwih ti heula ragrag. Bahkan mungkin jelemana leuwih soak ti heula ningali kejadian fenomena alam nu terjadi. Nya musibah nu sifatna lokal meureun bisa ditingali. Nepikeun kalamun aya banjir, aya gempa kadang-kadang di bagian bumi nu sejen kalah video atau napi kalah nonton, bahkan beh dituna aya nu ngabantuan. Tapi di sisi lain dina suatu saat ketika terjadi kiamah maka dek saha nu nulungan urang sadayana. Maka teu aya deui nu kudu dipersiapkeun iwa ti tapak gawe tapak amal nu dilakukeun ku urang sadayana. Eta bacaan anu kahiji.
Bacaan kedua anu harianana peredaran matahari teh jeung bulan teh sangat erat hubunganana jeung pagawean ibadah urang. Memang teu karasa. Sabab urang geus terbiasa bahwa mun salat subuh, salat lohor, salat asar. Mun ibu-ibu, bapak-bapak di bumi kur ngadengikeun adzan atanapi ningali jadwal dina HP. Atanapi jadwal dina kalender. Pami muadzin tinggal ningali tanda atanapi geus lebet jadwal atanapi teu acan. Tur padahal mah eta teh aya proses panjang nu terjadi. Di antawisna nyaeta ku peredaran matahari jeung bulan anu lancar nepikeun ka ayeuna sartangan ukur terjadi gerhana. Ukur sagaris henteu silih halangan dina sisi anu sajajar sagaris picilah kaeun eta. Sehingga memunculkeun nyaeta ayana peuting jeung beurang. Kabagean sok sanajan teu sarua. Mungkin di urang beurang tapi di belahan timur keur peuting ayeuna. Tapi keukeuh duanana ge kabagean beurang jeung peuting. Ta eta teh tina efek matahari jeung bulan. Anu kemudian disyukuri ku urang sadayana ku salat 5 waktu. Sabab jadwal salat mengikuti karena peredaran matahari. Ngan kulantaran kecepatan matahari jeung bulan geus jelas bisa dihitung. Sehingga urang teu kudu tatangahan ningali matahari ketika masuk lohor, ketika masuk asar, ketika masuk subuh dan sebagainya. Tinggal ningali hitungan nu geus dijieun ku ahli sehingga der salat teh teu kudu ru'yat deui, teu kudu ningali deui kana matahari jeung bulan, langsung netepkeun kana jadwal anu geus baku karena sekali lagi Allah ngadamel matahari jeung bulan disiapkeun keur manusia. Kemudian bulan anu muncul dina malam hari katingalina dasar-dasar beurang peuting oge aya. Ngan ari beurang sinarna eleh ku panon poe. Nu katingali ku urang peuting maka bakal jadi totonden jeung tanda kana terjadina nyaeta hitungan-hitungan bulan hijriah nu sangat erat hubunganana jeung ibadah nu sifatna bulanan tahunan. Seperti nentukeun baleg, nentukeun haid, nentukeun bulan-bulan dihar, bulan-bulan pijah, bulan-bulan dendaan, dan sebagainya. Seluruh ahli fikih, bahkan para sahabat Rasul, menentukan untuk sarana jeung media ibadah dengan menggunakan bulan-bulan hijriah. Terjadina gerhana matahari jeung bulan menandakan ijtima, menandakan satu garisna terjadinya tangtuna di bulan baru, terjadinya sebuah fenomena kantenan ayeuna dina bulan Ramadan sarasama dina bulan nu sanesna ge sami. Mun Muharram bakal ngamunculkeun Sapar dan seterusnya. Secara ilmiah atanapi secara literatur sapertos kitu. Tapi dina praktekna tangtosna urang sadayana bakal ngadangukeun pengumuman anu resmi ti pemerintahan atanapi ti ulil amri. Nganu jelas ketika gerhana pasti itu terjadi bulan baru. Eta ayat anu ka-2. Ayat anu katilu saur Allah dina surat Al-Isra
bahwa waja'ana ayatan nahara mubsirah. Allah mere tanda-tanda berang teh anjeun bisa ningali. Sehingga anjeun bisa nyupri, bisa milarian fadlan mirobiku. Bisa milarian anugerah paleleuwih di Allah Subhanahu wa taala. Ieu ngagambarkeun bahwa sing era urang teh dicaangan ku panon poe unggal poe. Kemudian bisa dohir ningali ka ditu ka dieu tapi praktekna mensyukurina kurang. Unggal poe urang milari padlah paleleuwih ti Allah. Mun tukang dagang eta teh pan hate jelema sina daek meuli ka manehanana teh pan ku Allah. Berarti paleleuwih ti Allah. Lamun dina langsung praktek tijarohna komo ditingali prosesna mah. Nah aya barang-barang nu didagangkeun anu bibit-bibitna lain tina alam semesta atanapi tina pertanian dan sebagainya. Makanan-makanan contohna bahan-bahanna teu kaluar tina tipung beas, tipung sagu, tipung jagong, tipung sampeu. Nu mana kudu dicatat bahwa semua itu mal aya jeung mah bisa terjadi lamun teu aya sabab panan poe. Buktina loba di penghujung gurun, di penghujung kutub utara jeung selatan. Sampe teu jadi pare. Sabab teu kabagian panan poe. Tah jadi ieu teh sangat besar efeknya. Nikmat nu teu karasa. Matak bersyukur urang sadayana cicing dina agama Islam bari iman ka Allah. Sabab cek logika nu sehat hanya Allah nu bisa nyieun panan poe ieu. Tuhan-Tuhan nu sejen mah bisa dibuktikeun bisa nyieun. Komo Tuhan menang jelema. Nah kuduna dek orang mamana oge da pasti ngarasa dicaangan ku panan poe. Nu teu pernah ngilu iuran. Listrik mah pan ngilu iuran unggal bulan. Ketika orang hayang caang teh. Hayang boga energi jadi energi dingin jadi kulkas. Jadi energi panas open. Jadi energi terang, listrik dan sebagainya. Pan mayar. Terus energi nu bijieuna tina panan poe urang teu ngilu mayar. Teu ngilu udunan. Maka ia menjadi ayat nu kudu dibaca. Ulah ari produkna dicokot, diolah, dipake tani, didagangkeun. Jadi boga ini, boga itu, boga kasenangan. Tapi rasa terima kasih tidak ada kepada Allah. Kusabab gitu dengan momen gerhana ieu mari sama-sama kantenan di penghujung bulan Ramadan ayeuna. Urang sasarengan mempersiapkan diri nembongkeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Nepikeun kaki wari masih di percantan umur masih kene bisa ningali matahari. Bisa ningali urang kapanasan awak ku ayana energi ti matahari. Ripuh lamun eta matahari sababaraha saat sababaraha bulan kantenan teu aya ka urang sadaya. Beku kabeh para ibu para bapak sadaya. Dan banyak lagi ayat nu kudu dibaca. Bagaimana keberadaan matahari. Nu sakali deui urang teu ngilu kontribusi
hanya memanfaatkan, maka kudu dibalas ku syukur. Matak pantas sholat dilakukan 5 waktu karena memang ini sebagai bukti mensyukuri karena nikmat harian ti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditangtoskeun ku Rasulullah bahwa ngitung waktu sholat ku peredaran matahari. Anu salajengna walita lamu adadas sini nawal hisab. Ku aya panan poe jeung bulan teh anjeun supados apa kana hitungan bulan. Hitungan tahun. Bisa dihitung nepikeun ka ayeuna. Nah ini sering dicarioskeun ku sim kuring ta ieu ayatna. Wal hisab jeung hitungan-hitungan nu sejen. Nu sangat erat hubunganana. Jadi supaya aranjeun bisa ngaritung nu akhirna bisa ngawujudkeun karena kebutuhan-kebutuhan baik keur penunjang hidup nu wujudna kalender nu engke asup kana berbagai macam produksi kana makanan kana pertanian iraha melak pare iraha panen sabaraha waktuna. Nah semua itu sangat erat hubungannya dengan waktu, dengan peredaran matahari. Pokoknya lamun diperinci sangat dahsyat. Sehingga saur Allah wa kulla sayin fasolnahu tafsilah. Setiap segala sesuatu maka ayat terperinci. Dan sebagian tos diilhamkeun ka manusia di generasi ayeuna. Ta eta teh nu dipake ku urang hasil perincian ti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia bisa nurutan. Kulantaran terperinci cara terbang na manuk, bagaimana ngendalikeun udara, bagaimana ngendalikeun gravitasi dan sebagainya. Maka melihat kedetilan itu manusia bisa membuat kapal terbang. Dahsyat pisan. Ketika manusia bisa meneliti bagaimana tekanan di dalam air laut, bertahan laut dan sebagainya, maka manusia bisa memproduksi kapal terbang, kapal selam. Kemudian ketika manusia sudah bisa memerinci, ketika nog disirakeman ku hayam ku indungna, kemudian diteliti sabaraha derajat panasna keur manasan nog. Kemudian dina sabaraha menit atau nepi sabaraha jam sakali eta ku indungna di koer-koer dibulak-balikna eta nog. Sehingga kemudian dicoba ku manusia, panasna digenti ku panas listrik. Kemudian dibulak-balik ku leungeun. Ternyata terbukti eta nog teh bisa megar. Tah eta teh guruna dititipkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka unggas anu mengeramina. Dan kemudian ku otak manusia lamun unggas mah ukur bisa paling 10, 15. Maka manusia mah bisa gedong. Kemudian dengan teknologi canggih zaman ayeuna ngabalikeun secara otomatis, kemudian bisa ngabring nu akhirna konsumsi makanan jutaan manusia dengan ditemukan kedetilan bagaimana nernahkeun nog. Akhirna jutaan manusia bisa aya kasab ti mimiti pabrik DOD hayamna, telurna. Kemudian nu ngukut hayamna ngagedekeun hayam, nu ngajual hayam, jutaan manusia di dunia ieu. Kulantaran diilhamkeun kedetilan ku Allah Subhanahu wa taala. Akhirna bisa diterima. Juga produk-produk yang lainnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dari semua yang diceritakan ayat-ayat di atas naon atuh fungsi. Pada akhir nama fungsi urang sadayana tina segala rupa ayat teh nyieun catatan kitab dengan
takdir nu dipasihkeun ku Allah sebagai lalaki sebagai awewe ya teu kudu mikiran atanapi teu kudu intervensi karena kita batur tapi kumaha carana minuhan kitab urang sadayana ku amal-amal anu sae sarta jangan berharap dina catatan-catatan amal goreng urang sadayana aya jaga di yauma jaja wa hisab. Sabab ayat berikutnya Allah nyampaikan setelah menyampaikan ayat-ayat tadi. Setiap orang ke bakal dipasihan kitabna masing-masing. Buku catatan amal. Nusok sanajan padeukeut seperti suami istri atanapi indung jeung bapa atanapi guru jeung murid. Teu bisa silih tiron. Teu bisa silih bocorkeun. Teu bisa silih tukeran. Contohna suami istri nyai akangan saeutik ye cik minta nilai tidinya di akhirat teu biasa teu bisa kitu. Tapi lamun di dunia mah bisa. Salakina bisaeun nyokot cai. Jag-jag keneh. Tapi lamun pamajikanana, anakna, muridna hayang boga ganjaran, maka hideng nyokotna. Eta teh bagian tina cara ngeusian kitab. Ya. Tah saur Allah dina surat Isra tadi, Iqra kitabak kafa bi nafsika yauma alaika hasiba. Ta ieu para wargi sadayana kudu disiapkeun ku urang sadaya. Samemeh babacaan kana kitab anu jaga di yauma jaja wa hisab. Terutama di penghujung Ramadan ieu urang gera-giru evaluasi. Mengevaluasi diri, ngamuhasabah. Sokomo dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala di penghujung Ramadan ieu ya gerhana matahari. Ini nambah-nambah kekuatan ayat kami urang sadayana untuk lebih mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala. Kudu nongtorekeun tina ngadenge-ngadenge hal-hal anu goreng. Kudu balem tina hal-hal anu matak dosa. Ya. Kudu dibarogod leungeun jeung suku tina ngalakukeun hal-hal anu sifatna maksiat. Supaya urang sadayana dina maca kitab tentunya bakal kanyahoan ku diri sorangan. Jaga dia yauma jaja wa hisab. Urang kaayaan sae kaayaan tentrem bahkan diterima kitabna ku katuhu urang sadayana. Insyaallah fahuwa saufa yuhasabu hisaba yasir. Ketika urang kitabna diterima ku katuhu maka berarti bakal hisaban anu sangat mudah jeung sangat gancang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jamaah khutbah dina gerhana matahari rupina sakitu penyampaian khutbah gerhana matahari anu momen langka ieu. Mudah-mudahan sekali deui urang sadayana diistiqomahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala sarta nutup dina bulan Ramadan ieu di akhir. Mudah-mudahan saum Ramadan urang sadayana sing jadi tapak amal anu sae sehingga catatan amal soleh urang jaga di yauma jaja wa hisab. Sarta mohon maaf ke Allah Subhanahu wa taala urang sasarengan. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosa urang sadayana dimaafkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ada balagun ilaikum fa in tawalau fa hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah. Wa sallama tasliman katsira ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah faqad faza man ittaqwa wa qad khaba man asad. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'ani fa yastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarsudun. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina wa habibina wa syafiina wa lana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka ta'ala kullu sahabati Rasulillahi ajmain amin.
Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim marima sultani. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtana wa ana ala abdika wa adika ala ahdika wa adika mastatona wa nabu laka bi ni'matika alaina wa nabu bi dunubina wa nabu bi dunubina wa nabu bi dunubina la yaghfiru dunuba illa anta faghfir lana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nastaghfiruka bi jami'i dunubina sirriha wa alaniyatiha kabiriha wa sogiriha ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna la dzikrika wa la ta'atika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma anzil alaina maqaman mahmudah wa anzil alaina masakinan aminan mutmainnah wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan sholihan wa dzurriatan thayyibah wa imanan mustaqimah. Wasabis qulubana ala dinika wa najjina minal ghammi wa karub. Wassallallahu ala khairi sayyidina Muhammad wa sahbihi wa baraka sallam. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa talamidina wa fikum li ta'atika wa la tadurrum warzuqna birrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansurna innaka khairun nasirin. Allahumma aftah lana innaka khairul fatihin. Allahumma ighfir lana innaka khairul ghafirin. Allahumma arhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa li masyayihina wa li sayyi'ina wa lil mu'minin wa mu'minat wa muslimin wa muslimat ahya'i minhum wa amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasimadolahum waj'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum maqbatan min nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Rabbana wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa takhassana wa tadarruana wa ta'abudana wa tamim taksirana wa bidunubana wa hatayana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a.